salira ayana di mana uring lengiten salira. Lagu naon Asia naon sama paran-para Kayak kemajuan segitu Bang. saya inget-inget wing mah badannya besar tangannya kecil kalau ditaros langsung ngirintil sok sanajan kabina cinta daek bisulta sumpah nage badannya besar gus goblok bisa lagu naon eta teh sarboah versi anyar nya lagu teh misiredeug teh tapi bisa lagu nu lain hari lagu mangan eta ngan uing mah hayang bisa ngalagu papatong naon papatong berat teh lagu papatong teh karesepeun Bapak Haji Ahang teh papatong teh. Oh, hayang diajar lain ya iya dong. Eta teh lagu papatong teh 4 wilet. Cek bejaan papatong oke. Teu salah nita sia. Ngan dewek rek mere beja ka maneh. Lamun si lain rek nyanyi kudu tina rasa. Dijiwaan sabab ari urusan jiwa eta urusanana jeung rasa ai rasa kabeh jelema sarua si lain diciwit nyeri sarua dewek ge tarasa ke kitu ayeuna nyanyi si lain hayang geunah tina rasa jiwaan. Oke bos lagu naon papatong heueuh mun bisa samemeh nyanyi nginum heula meh leueur ti koro teh ulah garing siap lagu naon papatong samemeh nyanyi hutang bayar heula meh jongjon dari sia keur nyanyi anu nagih wirang komo Bang Emok Maera nya lagu naon papatong oke popoyan angkat heula bisi hujan dina naon nyebut lagu naon digaplok wae nanti papatong dengekeun tah kana surupan neng nong neng nong papatong mah dina neng berang deuh maju ka lohor are berang sok berang maju ka lohor azazatong papatong tuh loh papatong lah gitu tapi azazatong nu koneng entrep naregang sok ayeuna tahun hareup sok berang sok barang Allahu Akbar cek aing baba dengekeun ku sia Aisyah si teh jeung nyiduhan kumaha si teh teu sopan keun bae da kiki garing lain masalah garing goblok rujit ye cek aing jiwaan goblok berang berang sok dengekeun heula atuh sok barang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang Allahu Akbar nasya mah kitu dengekeun ih si teh dengekeun berang maju ka lohor azazatong sok azazatong sok nu koneng entrep naregang sok barang Allahu Akbar berang kau barang gang
Ulah naon sia mah tong nyanyi. Naon ngojek geuji. Parang majunan babatong aja goblok sih teh. Ngeledek sih teh goblok sih teh. Aya naon aya sora euy pika keungeun. Sora naon teuing kitu nya ho. Muringkak engel euy dengekeun ku sageda. Teh belah mana bijilna teuing kitu nya ho. Dengekeun heula siana. Eta kira-kirana manehna tong ngomong heula babal. Jempling heula siana. Dodoho ku sia ke dengekeun. Eta meureun Allahu Akbar. Saking induhan deui kege garing tenang. Nu bege can garing bisa nu bolong kene. Po gua da cidus teh dempul. Geurnya dengekeun. Nya eueuh. Di baledog ku aing. Kabina-bina sia teh. Goblok aing teh lanceuk, nyiduhan sia teh kege garing. Anjing jadi hate demi Allah aing. Tadi ngikeun ku sia. Sada naon eta? Naonnya? Make eho. Saha urang mana na rek naon rek wai no sia goblok nyentak ya di mamana ge belegug di zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna goblok rek naon on sia rek naon rek eho na kehujanan jadi konslet teh sada naon cing hayang apal eta teh gajah rek genog si goblok bagi jeung gajah ngenog sia beranak gajah mah aduh naon ari aka sia kakarasa umur nyari make jeung gajah ngenog jadi alah naon ari aka aing mah kabayang eta gajah ngelek boboko rek nyileungleum sia gede kumaha bobokona sia Allahu Akbar pokok dah hayam mau pandeukeun ti ku gajah goblok gitu halo sia cengiran wae aya gajah pelungan anu karunya mah gajah kate goblok ongkoh gede tapi penek anjing si goblok Allahu Akbar anjing jadi kulit peuteung anjing gajah ngenog si goblok ora naon aya lapar dahar yuk dahar naon bubur gajah anjing bubur ayam belegug badeukeun ti ku gajah goblok si teh uing mah teu beuki bubur gajah mah naon atuh bakakak gajah bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana sia Allahu Akbar alah ampun si dawala bu jeung gajah ngenog sia ampun Allahu Akbar Dula di mana sia ieu di tukang aya gajah pindah kontrakan ampun Gusti nu aku aya nek kumaha nya euy naon jang riweuh jang ai naon ari aka gajahna datang anjing dorakasya ka kolot aing mulai ke kolot ke gajah goblok gitu aduh aya gajah baud yang buah ngora meureun aduh tembok sia
naon aya gajah tulalena sautet dina sirah aduh agak jujur kulit putih anjing alah naon deui aya gajah membawa kantong rek sekolah PAUD deui Allahu Akbar aduh nah bapak melotot gajah-gajah teh ka aing teh nabi mah ka gajah geuning sabieu ngomong kantong nu mawa kantong aing nya tuh nah bapak rutan gajah mawa kantong si edan sia nya dora aing di Ciduhan kege garing goblok kabina-bina teuing babatok sia kawas lain kakolot edan kabina-bina teuing ai sia edan sia naon dicarakan dengan cecengiran aya gajah darah tinggi rek setruk aduh Allahu Akbar bapak aing ampun doraka sia kakolot teh teu meunang kitu doraka nungtut mana teh sugan teh wah gawir di dia spek teh ya gawir bener wasia kuring teh jebur kana gawir dada ngadurudud ieu dada jadi babak belur sugan teh dia mah wah gawir bener wasia kuring naon merong itu sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena si sate degas karolot yang ngomong digitu-gitu aya gajah turut muning garing guys ya jadi punung bapak ya duli termera duit termera duit goblok teh kakolot moalaya urang lamun eueuh bapak sarua bapak ge disebut bapak lamun eueuh anak eta malikeun wae ieu mah ye ulah kaget hei manusia sia teh euy naon teh ulah kaget sia aduh si goblok sia ngarenyag aing sia teh sorat teh kumaha ngageureuwahkeun batur sia aduh woi saha gua jualin saudara siapa palingan mau ngarekam palingan carang itu buukna saya teh seuri teh katua lain di ngeugeun teh teu aya sanes teh anoman parbancana suta sampun dumugi ulah kaget bangsa bangsa saha datang nerat tangga deman datang nerat tangga deman ai anjing no ta eueuh manggolengan rana Allah Gusti Nu Agung Numur Beng Alam Allah sahat teh anjir poho deui daulah sa ieu daulah aduh alah anjir poho deui aing sa daulah teuing aduh Allah Gusti ai heueuh anjir kakara inget aing di mana we atuh wawuh ka kaula henteu eta apa montong nyawanan cenah begek sok kenal sedekat Allah anjir inget karat tina cepot anjir apa lu heula teu sangka tenarna teh di dunia monyet teh ieu nya
hari itu monyet bodas ieu monyet beureum geus asak monyet ieu mah ieu nyeri hati lah cebut monyet gimana euy ada nyentuh ge mah euy baut hei ya goblok ah ngobrol jaing lah hayang mau tuh aya ceng-celengan ada keraka beraha kena urusan duit masih wajah beraha we ya aing diantep ieu apa ka kaula ke itu siapa deui mainnya teu apa nya saha Anoman cepot Allahu Akbar ulah Gusti Nu Agung Oman masih kene dagang buah ay cepot eloh anjir Oman Gusti Anoman apa kene kayu apa dawalanya semohon Oman hatur nuhun Oman nah sia ge ternar sia di bangsa monyet hari monyet berbuntutna di tukang sia buntutna di hareup dia tah males hiji-hiji waduh cepot dan di mana maneh di tadi di dieu lain naon keur naon nya keur cicing ari Bapak Semar aya kene geus maot doraka goblok sia teh sia kana babatok teh goblok sia teh sia leuwih doraka belegu Bapak disebut maot Bapak Semar teh maot ulah wallah innalillahi iraha maut duka ada abdi teh terang kumaha teh Sumuhun Bapak Semar iya heuh maot iraha apa ada abdi macan aya ieu teh kumaha ari aka dengekeun pertanyaanana goblok ari Bapak Semar aya Bapak Semar berarti aki aing si goblok ai bener teuing nya lain kalau tanyakeun teh Semar aya tah upami Semar mah aya kene di mana ge aya teh mah jamina da gede hutang jeung saha dieu abdi ulah nya sareng juragan Kresna saha duh anjir dedengan teh jeung Kresna nu bener wai palotot ti semuanya teh mendingan beda-beda teuing naon teh ulah cepot bejakeun ka Gusti Kresna naon kiamat sia naon kiamat naon di situ kiamat teh kumaha bahaya sakedeung di kiamat teh cepot bahaya dunya kiamat pot kenau teh wah bejakeun ka Kresna bejakeun aya aing bejakeun hayo init hayo nit akara panggih jeung papalotot itu kumaha teh sarajan bolotot dia mau molotot atuh nit pot udeuk tenang duh penghalangan atuh bola lan eta teh tiba heula teu robah-robah teh henteu kitu we eta maneh ku betah jeung lanceuk jiga kitu nah sabenerna mah hate mah teu betah eta Anoman nya ngan maksakeun teh nya manjangkeun hirup lain eta lanceuk sia nepi ka kitu heureuy wae yeuh eta mah da ungah poe heureuy teh ungah jam teu heureuy sapoe teh diopname kitu nya batur mah zaman corona teh ku corona sia teh mah teu heureuy pilekna teh nya walah cicik mana Gusti Kresna aya hayo bejakeun aya cilaka syapot